tukang kamaria anu jadi saksi. Indung kuring bapak kuring. Harita basa kuring abus rumah sakit lantaran cilaka dina motor. Indung kuring ukur nelpon ka Mang Ajun. Mang, jagaan si Neng. Mun si Neng butuh nanaon bebeja, bejakeun oge. Saminggu deui mamah jeung bapak uih ke Jakarta. Terus bapak kuring? Mang Ajun, jagaan si Neng. Mun si Neng butuh nanaon bebeja, butuh itu, butuh ieu, ku bapak ditedunan. Masalah biaya rumah sakit mah gampang lah, ku bapak dibayar. Warga gitu na boga kolot. Bisnis nomor hiji, tibatan nguruskeun budakna nu teu walakaya ngagoler di rumah sakit. Ti harita kuring mah geus teu ngarasakeun kanya ati nu jadi kolot teh. Lain eta nu dipiharep ku kuring mah. Lain ukur tuntutan nu tuluy dikaluarkeun. Lain ukur paksaan nu tuluy dilakukeun. Antukna naon? Kuring teu jadi diri kuring anu sabenerna. Kumarging ke aya pajabat ka bumi, omat, kudu seuri, tong ngerakeun mamah jeung bapaknya di hareupeun para pajabat. Didinya kudu bisa nganyakeun. Padahal hate leutik patukang tonggong jeung kaayaan. Kaayaan nu ngabalukarkeun ieu imah jadi panjara pikeun diri kuring sorangan. Mah, Pak, Neng teh lain robot. Neng geus bisa mikir. Neng lain budak leutik deui lain. Neng boga hak salaku budak. Hak pikeun ngaluarkeun ka kesel atawa masalah nu teu bisa diomongkeun ka batur. Salian ti ka mamah jeung ka bapa. Kolot Neng sorangan. Tapi naon? Dan Neng mah kitu teh teu bisa. Lantaran mamah jeung bapa teh leuwih sibuk ku kalangkangan masalah duniawi. Sibuk nguruskeun para pagawe tibatan nguruskeun budakna sorangan. Lamun bisa menta kanu nyiptakeun, pamenta kuringan hiji. Lain tahta, lain oge harta, tapi waktu. Waktu pikeun nu jadi kolot bisa ngobrol jeung budakna sorangan. Eta hungkul. Sanggeus acara jeung para pajabat beres, kuring kungsi nanya ka kolot. Mah, Pak, ka dieu geura. Tos lawas ti lawas, Neng teh teu calik jeung ngobrol jeung anjeun duaan. Tapi naon jawaban? Neng, mah capek, ke deui we nya. Si bapa ge kudu istirahat lantaran enjing teh aya rapat di luar kota. Geus sababaraha kali nanya, angger ninggang kanu jawaban nu sarua. Nyata teu bisa. Hate toleh galecu. Raheut. Meurih nu sagala kapalsuan. Hirup teh asam geus beak lengkah jeung teu puguh tincakan. Pangeran geus teu mere kakuatan ka kuring pikeun sabar nyang hareupan kolot kuring. Anjeun duaan kudu pasrah ayeuna. Aduh nuhun kana segala rupana.
kahirupan jeung alam dunya anu beda. Kuring teu manggih jawaban nu sarua jiga di dunya.